Berarti ya mau Mandarin. Wah bisa, ngomong sudah Desia. Aican kuat-kuat mah, paling nggak biasa. Sing sewang. Aduh, aing cebok. Iya. Terata. Parah belah di doang yo. Ngisi wae. Mereana meureun. Tadi kurang yo. Loba yo. Lur geus mendingan yo. Warna ieu silver yo. Lapar amat aing ya. Tapi ngomong-ngomong yuk, tangkalan aja. Datang dengan buah badi deh aing. Lagi buah aing mabok deh. Aduh, nyeri beuteung. Aduh. Tadi tuh sugan mah tundun nganggur ya. Yang ngalah tundun aing lah. Astaga, iya nusuk di tadi. Naik. Ih, kukopol ya jelema. Di ruang doang ge. Ngosok pangalon. Bobol leungit ya jelema na ieu. Sia. Bawa di tangguhan gue, geus mayar ieu. Lumayan aing teh hayang parkir rumah mah. Sama motornya gocap. Lumayan 150 yo. Tinggalkeun leungit di motor. Ih, tundun lagi buahan. Oh, heeh. Ayeuna keur usim kawin ye. Berarti aing kudu kanu hajatan ye. Lewat dia ya. Lewat dia bae ah. Lewat mau haji, sugan bae nu ngariung. Kunaon sih ya? Perlatihan upacara. Bang atuh, latihan upacara mah. Pan keur istirahat di tempat Oh, atuh. Biasa dina. Rasa jasa yang nyarah kakanan anu gratis. Geus ka kaler, geus ka kidul. Ih. Pusing ya pala Barbie. Wah. Mantap benar ya ngopi. Mana ini imah yuk. Sah itu jelema. Tukang kredit apa namanya? Wah, minta sumbangan ya Mbak ya. Aja dah. Sah. Sembarangan ngopi di Maing. Cok orang kosong kari mah kosong. Mau nambah sih. Iya Maing. Oh, tuh. Minta sumbangan panang sih ya. Lah, lu ngopi doang, tuh. Wah, jasa kan buka imah. Aing kuat ditoker ku sapu. Lu ngopi doang ya. Jadi ya. Itu nanya nyeungeun isin aing. Padu bae teh jelema ngopi di mah aing. Ih, aing bae gitu boga imah can ngopi. Kawari ah. Sugan bae budak ya. Dek nyeset aing. Ya ada numpang ngopi doang aing kuat ditoker ku sapu. Sial. Saya milik budak. Arareueuh. Aing kaboga milik ya. Kopi sorangan doang aing. Boga. Lumayan pan duit gua capek nang nemu. Guru tuh bae sih. Ngomong kan aing sih ya. Masa aing sorangan doang ngomongkeun sia. Kebenaran bener sih ya datang. Ngopi. Aing keur boga milik ya. Milik mah gedean aing. Aing mantas parkir motor. Tilo. Tuh di ditu.
Cuy lah, aing mah parkir tilu motor doang ge, songong. Paling 6.000, meureun. Ya beta congor. Aduh bae mun ngomong. Sembarangan bae sia. Samotorna geus 50.000. Tilu motor 150. Alabatan parkir ti pamilis grup itu mah. Mun edang di urang mah. Wih, itu udah sih ya milikna. Beli kopi atuh. Ah iya sih ya kopi. Udah diinum. Ini mah kopi Mandarin. Mah kuat sih ngopi ieu mah. Bisa ngomong Sunda deui sih ya. Bohong. Ya, coba saya percaya mah. Bener yo. Oh, Rokona ya? air rokok mah. Iya aya tenang rokok mah. Ya orang ini. Berarti ya mau Mandarin. Wah, bisa ngomong Sunda deui sih ya. Ji. Ai can kuat-kuat mah. Paling geus biasa. Sing sewa. Tuh hajat Tapi ngomong eueuh. Sunda sih ya. Nu ngariung eueuh. Ayo, ngomong nanti sih ya. Kosna budak itu jeleu. Tidak tampang nama. Sampeurkeun ah. Amang rezeki geus moal ka mana? Ih, oh bener Irun. Kopi di mana sih ieu? Aing bisa ngomong Mandarin kieu. Hai, saya mau cek aing pan ai can kuat-kuat mah ulang minum kopi iyo. Sial jasa jelema tadi sahanya. Aduh bae ngopi di maing ai. Masalahnya keur usim ieu, maling motor, maling HP. Sia ha, cum ha. Gelo. Bisi Masih mana? jaga. Ngana ya. Lagi rumah malah maliu. Ya ngomong naon sih? Ih, kok si mantep. Tah, si tapi emang nginum, tas nginum ieu kopi Mandarin ngomong gitu. Bener sih ya. Laju aing ngomong na aceoh deui. Nah, dia mah udah 2 kali. Kamu 2 kali bisa ngomong sudah deui. Kamu minum sekali doang sih ngomong eta bae gitu bae tadi. Udah dilaporkan ke polisi yo. Ih, apa yang bukti? Di mana CCTV-an? Hah, bingung aing. Itu jelas jadi dia ih. Ngadon lapar doang aing. Kopi endak doang. Yang lumpang aing teh jelas jeung sia duaan. Lah biasa. Lapar aing lapar yo. Tanung udangnya lo. Dang-daunan loba coy. Aneh. Oh, ieu ama aku kelapar mah gitu. Sok marah-marah. Karena jasa tuh hakaneun. Aya ciki, aya keripik Belanda, aya roti. Iyalah. Jadi lapar pan aing. Saya sih itu boga duit mah. Tibang dihayang doang. Aduh, ajen lah. Di bawah SB kai. Coba tuh, anu menang mantas parkir mah, beli kopi, jorok sabungkus mah. Yo, ada kembali Mas ya. Udah parah Oh, yuk. Hak doang sih cenah parkir sa motor gocap. Kantongan beres mah kantongan. Duit aing beta. Ih. Mirip duit aing yeuh. Leungit. Tuh. Pecapat aing aja ieu biru. Oh ngesia di mana ya oreng gocapan hejo warna hejo. Gocapan kabeh biru. Hihi tah, katara tah, lagedu tah, urut parkir, lagedu. Tah, lagedu tah. Ih. Waduh. Wah, nu lagi duitnya namanya nu aing. Ai, duit aing ieu mah ngaco. Ih, duit aing mirip jasa tuh. Dibalikin ge sarua biru. Ih. Duit aing ieu mah ngaco. Ai, duit aing. Duit aing, ai. Nimu sihnya. Di mana sih nimu? Ngaku. Di jalan. Oh, duit aing. Ai. Oh, lagedu. Duit aing. Duit aing.